Sebenarnya namanya ngomeh HPG. Kita tadi ngegeser-geser doang. Kuota teboga, komo deh duit. Kita masih soblok, kok hayang kain. Tipe gue di molor beja mau. Woi, Astagfirullahaladzim. sia aku hayang kak. Molor besi molor. Sabar, Aduh, ya teh saha orenganan si Bebeb, sawon lu ka dieu teh. Sia kumaha aku hayang kawin jeung aing, cenah pagawean sia molor beja mau. Tunduh peuting bergadang nepo bola. Jadi di imah SHS. Mana aing lagi duit aing mah. Duit naon? Duit tean 7 karung. Masya Allah, saya inget keneh. Tenang aya, aing ngajual tanah heulan tuh di ditu aya tanah lega. Sia ku aing dagoan, tapi na duitna doang. Sia na mambung aing mah. Kunaon kitu sia mah? Susah heula ta beungeut sih. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya lapar, tapi teboga duit. Kumahanya hayang dahar, tapi ulun melikeun dahar. Sugan we anu melikeun dahar lah. Aya injelin, aku aing palak gua mari ditraktir dahar. Ka mana maneh? Kadang korean, motor urang mah pehana di dieu. Karaknya orang mah. Ari ijul arek ka mana? Arek ke hati kamu. Ngomong mana sekarang di dieu? Iya teh orang teh keur neangan kadaharan, lapar, anter yuk. Jika ngadan lepas, neangan kadaharan di leuweung menyamanggi atuh. Mangkana anter yuk neangan kadaharan. Boga duit henteu maneh. Urang ge geus apa maneh lamun balik ke Jakarta pasti teu boga duit. Mangkana teu boga duit, orang teh balik. Kabalik atuh maneh mah kuduna balik ke Jakarta teh mau duit, lain teu boga duit. Ayo pokoknya mah geura anterkeun urang dah. Ayo buru. Eta maneh naik urang turun. Urang tuh bisa mau motor. Heuh arek ka mana? Itu kalau ka dieu heula. Aju kumaha? Sabarnya, tungguan, ulah gerak, kurang ngisi bensin heula deui anter dahar. Benernya. Awas ngawas. Tapi ulah geraknya. Oh, ulah gerak. Cicing nya. Ulah ngisi bensin heula kedeu. Awas ngawadulnya. Oh. Naik. Harus atuh deui. Oh, cing hadenya dihareup aya awewe lapar. Iya, awewe lapar. Urang ge tadi arek ditumpakan meuni peleng mah. Cing hade nya. Ih. Kita jelas juga neta kitu. Kenal di dieu? Keur nungguan Aijul. Ijul mah kitu di tangguan. Cuma atuh kumaha cek manehna kita tungguan di dieu urang. Dia tuh di mana dia? Ih, pan ulahan gerak ku Aijul, lamun gerak urang moal dijemput deui ku manehna. General ini negara lis. Keur nungguan Aijul. Ijul, emang arek ka mana? Rek dahar. Cek manehna kita tungguan di dieu engke dianterkeun daharna. Si Ijul di denge, moal ka dieu deui si Ijul mah. Aju kumaha tuh? Arek dahar. Heeh. Ayo mending nararai ke dia ya. Ayo atuh. Ayo teh. Ayo nih. Jelas nungguan teh jelas. Ya budak. Kurangnya nungguan. Pasti di warung ini eta mah budak. Akhirnya kasampean dahar oge. Urang mah loba tilu urang masih. Itu gagal.
Sogera dalah basona Mun engke mah namun hayang hayang lapar hayang dahar ulah kasih ijul masuk ke bohong. pan urang teh nyaho makana nungguan maneh mah bae. Anjir, si Bebe boy di dia karena ngomong baso. Sia bae deh hayang baso teh. Ayo orang kota gitu kan. Mantep. Hayang geus ya. Kalian tuh teh, kalian teh. Apanya Karena mah Bebe dia tuh orang wapan kurang. Hayang aing. Sakit ku. Geus nyadiakeun itu duit teh juga teh. Lah. Ah. Mantap. Mantap. Mantap euy. Maka saos mah teh. Mantap pokoknya mah. Aya nang masalah reubeuhnya. Miss, reubeuhan Miss. Juga tuh urang mah. Mantap pokoknya mah. Lantaran saya geus reubeuh aya nama. Aing tilu narek baralik deui dah, aya kena perlu. Bayarna ieu bas bayarkeun. Nah, Edan sia. nya nuhun Miss nya. Bayar kieu ih. Miss nuhun ya. Aduh, menyain nu mayar. Ayo gimana? Deposite.